Tingkar ulah di angka lolos, benar itu pegat bentangkeun eta jaringna. Oh kaditu habok gaik ampun Ujang sarta ieu teh Bapak sarta kunaon maneh kala ngabantu warga sarta. Aduh ampun Sarmi tulungan aing Sarmi. Aduh sarta teuing ieu teh Bapak sarta. Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita nyegik carios ieu karangan simkuring Pribados. Mangkanya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuringna dina bedar cariosna leuwih sumangat deui sareng tiasa midangkeun carios-carios anu mudah-mudahan sasieur sabeunyereun tiasa ngahibur kaum dangu sadayana, khususna mah carios anu ayeuna nuju di pedar. Mudah-mudahan tiasa ngabeberah manah kaum dangu di mana bae ayana. Ayeuna mangga cuang kawitanan. Upami teu salah mah lembur Juragan Komodo teh lembur Cikole Ujang. Cikole aduh anu leres Bapak Mamang anjeun teh salah ngadangu lembur anu bade dijug-juku Juragan Karman sareng Juragan Jajuli teh lembur Cikole. Tanya sarta waktu harita nanya ka cida Dariana bari muter ke teutepanana kadua koloteta. Henteu Ujang henteu kitu kumaha. Nah Ujang teh terang lemur eta jawab salah seorang teh eta kolot waktu harita sanggeus ngajawab pertanyaan sarta malik nanya. Henteu hari terang mah henteu Bapak, tapi asa pernah ngadangu. Tapi tos satu hari upami tos kieu mah meureunna abdi teh moal lami deui aya di lembur kumargi masih aya keneh kaperyogian anu leuwih penting. Hapunten nya Bapak Mamang, abdi ayeuna bade pamitan. Cek sarta waktu harita langsung nangtung kulantaran geus panasaran hayang nalungti kaayaan kumaha Juragan Jajuli jeung Juragan Karman teh nah geus papanggih jeung bapana atawa acan jeung deui rek naon sabenerna maranehna nepungan bapana eta anu aya dina pamikiran sarta dina waktu harita. Ujang namun buru-buru pisan sanes leuwih lila deui atuh ngobrol teh tiasa di bumi Mamang duaan bari nyaneut kapan di dieu mah urang teh ngobrol teh nyaneut teu kieu Ujang. Cek salah saurang warga eta langsung nyarita kitu. Bener Bapak oge hayang nyaneut jeung Ujang di ditu di imah sanajan nyaneut teh ya di Bapak mah saaya-aya paling oge kadaharan lembur saaya-aya moal
kawas di imah jalma beunghar sagala aya disodorkeun di bapa mah paling oge beuy naon belum sampu goreng sampu kadaharan lembur baik itu ujang tapi kan merenan baik aya keur ngeusian beuteung urang ngobrol teh teu kawas di dieu ujang ceuk saurang wargana deui waktu harita langsung nyarita kitu antos bapak mamang tos cekap abdi mah parantos tuang sanajan saya aya tadi hapunten sedang deui kumargi saur abdi ge abdi teh gaduh kapriyogian anu teu tiasa ditunda-tunda hapunten ayeuna mah bade pamit wae hapuntennya sanes kirang sono sareng deui sanes teu hoyong sumping karorompok bapak sareng mamang tapi dina waktos anu sanes deui mudah-mudahan urang teh tiasa tepang deui insyaallah saupamina abdi tiasa tepang kadua kali sareng mamang duaan insyaallah pasti abdi teh bade ngiring karorompok mamang sareng bapak ayeuna mah mangga bapak mamang abdi pamit heula nya cek Parman bari nyolongrong ngajak sasalaman atuh geus kitu mah dua warga teh narima bari ngarasa hanjul oge teu bisa nyandet leuwih lila deui kulantaran sarta waktu harita maksa rek indit sanggeus kitu makan celing manehna teh ninggalkeun eta patempatan diteuteut ku dua warga bari pinuh kurasa penasaran kusabab sabenerna mamaranena teh loba kene anu hayang diobrolkeun jeung sarta tapi waktu eta teu bisa kukumaha iwalti ngarasa hanjil sedangkan sarta beuki lila beuki jauh akhirna mah geus kaluar teh eta lembur ngahajar rek ngajugjug lemburna sanajan moal langsung ngadatangan imahna sabab inget kana pamenta mama kiai lamun can rengse tugasna ulah ngahaja ngadatangan kolotna di imahna waktu eta manehna ngan saukur hayang nalung ti kaayaan imahna jeung deui hayang nyaho geus aya kajadian naon di lemburna sanggeus ngadenge juragan Karman jeung juragan Jajuli rek nepungan bapana eta anu aya dina pamikiran sarta waktu harita ayeuna urang tinggalkeun kaayaan sarta anu masikeun aya di perjalanan rek nuju lembur manehna caturkeun mangkomod jeung pamajikanna dina poe harita teh keur ngobrol kawas biasa di rohangan tengah kacida uplekna sabab waktu eta teh geus ngarencanakeun pagawean anu biasa dijalankeun ku mangkomod peuting ke manehna boga niat hayang ngadatangan lembur anu geus lila dirancana tapi can aya waktu kumanehna didatangan tah sarmi kapan ayeuna teh geus waktuna akang teh ngagondol deui duit anu geus dibikeun ka warga anu ngajual taneuh ku akang peuting ayeuna kudu dicokot deui duitna supaya urang teh terugi tanahna beunang ku urang duitna oge kudu balik deui mudah-mudahan duit teh masih kena aya di imahna cek mangkomod waktu harita langsung nyarita gitu bener Kang tapi kade aku ieu kudu hati-hati ulah sologoto kuring mah teu hayang aya masalah deui waktu kamari oge aci dari wasna kadatangan si Jajuli jeung si Karman teh teu nyangka kuring mah teu nyangka maranehna duaan teh bakal datang ngajora ka imah urang tapi geuningan ayeuna mah kacida syukur pisan kacida bungahna kuring teh lantaran ayeuna teh warga geus kaalihkeun geus yakin percaya anu salila ieu nyolongan ieu teh si Jajuli jeung si Karman kapan beneran kete lamun aya naon teh moal saha deui anu disalahkeun pastina oge si Karman jeung si Jajuli urang mah bakal ngeunah bae engke teh tapi tetep ulah nepikeun ka akang teh menang bahaya deui
kuring mah embung ngalaman kaos abang geus akang jadina kudu hati-hati cek Bisarmi waktu harita negeskeun kaayaan hatena anu teu hayang menangkeun karewas deui kawas anu samemehna kajadian nya akang oge bakal hati-hati ayeuna mah Sarmi jeung di ulah hariwang sabab geuningan aki kuncen oge teh cicingeun tapi anu utamana mah maneh ulah cileureun ulah sare ulah ninggalkeun baskom kudu tetep neuteub kumaha kaayaan akang sabab sanajan aki kuncen nalingakeun kaayaan akang tetep bae kunci sagala kasalamatan teh aya dina leungeun maneh ayeuna mah geus sakedeung deui oge penting kudu siap-siap Sarwi kudu siap-siap cek Mang Komod bari nangtung manehna oge waktu harita rek siap-siap kulantaran baju teh samemeh dipake ku manehna sok diseungitan heula ku beulemenyan jeung diminyakan atau Bisarmi oge sarua nyiapkeun sagala rupana keur ngajalankeun rancana engke penting teu kacarita kumaha nama waktu teh geus nyerelek akhirna mah geus nepi ka waktu Mang Komod keluar dina wujud Bagong samemeh keluar teh geus biasa Mang Komod mah sanajan beurangna mepelingan tetep bae dina waktu eta mepelingan deui teu lila ti harita belesat les Mang Komod teh geus kaluar ti eta rohangan Bisarmi ngarenghap jero bari nah hatena teh ngagerentes ngadoakeun supaya salakina salamet jika ku kuring mau oleh didoakeun mau oleh ditelingakeun tina baskom mudah-mudahan puting ayeuna hasil eueuh halangan deui sabab segala rupana oge nu penting mah akang hasil bisa kabur geus tangtu masyarakat anu kalengitan duit atau emas teh kita bakal nyangka kasih Jajuni jeung si Karman moal kasasa deui gerentesna bari neuteub kana baskom terus neuteub ka mana bae inditna Mang Komod dina waktu harita dina wujud sakadang Bagong sedangkan di luaran imah Mang Komod waktu harita sepi jempling rehe comrek kawas eueuh jalma saurang-urang acan di eta lembur padahal mah geus biasa disabudeurun tempat imah maranehna teh anak buah Mang Komod biasa ngajaga kaayaan imah maranehna tapi anehna teh nepikeun ka waktu harita eueuh nu apal eueuh anu bisa nempo kaayaan Mang Komod anu biasa kawas peuting harita malam Sabtu legi keluar malih warni jadi sakadang Bagong bener-bener eueuh anu nempo sakabehna oge tarana ngajaga imah kulantaran anu dina pamikiran maranehna mah ngan saukur ngajaga imah bisi aya jalma nu rek niat teu hade ka imah dunungan maranehna sakabehna oge ngan saukur ngobrol biasa teu mikiranna naon deui sedangkan di tempat lainna penting harita teh sabarna masalahna geus nepi ka lemburna waktu eta manehna teh keur muter tutupanna teh ka ditu ka dieu tapi barang nempok kolebat Bagong kulantaran sarta teh matana geus seukeut bisa nempok gerakan sakumaha cepetna oge bisa katalingakeun ku manehna tapi kacidang ngaranjugna kulantaran nempok disabudeurun imah manehna teh aya Bagong anu nguliwed leungit ti eta patempatan jajajajaja geuningan aya Bagong buah-buah imah emak jeung bapa teh geus kacolongan duit atau emasnya tapi kunaon emak jeung bapa cari jing bae teu kadeng aya nu ngagurowok minta tulung atawa kumaha aduh kudu kumaha ari geus kieu nah bener emak jeung bapa teh nyaho atawa kumahanya aduh cilaka
aduh kudu kumaha ayeuna aing piraku aing kudu cicing bae tapi lamun asup ka imah aing teh dilarang ku ama supaya ulah waka nepungan bapa jeung emak secara langsung di imah. Aduh cilaka lamun kieu mah rek hubungan bapa jeung emak teu mungkin oge teu mungkin aing hubungan kabejaan atawa ngomong aing teh aya di lembur beureunan maranehna teh bakal nitah asup ka imah. Waduh kumaha ari geus kieu cilaka kudu kumaha ayeuna. Aduh bingung nah kudu asup ka imah atawa ngudag ka mana ini teh bagongnya gerentesna waktu harita sarta teh mikir kitu kacida ulangna sedangkan Mang Komod waktu eta dina wujud bagong teh geus nepi ka lembur tujuan kulantaran kawas biasa dina wujud kitu mah rek irit ka mana bae oge ngan saukur sakoteap jual geus nepi ka lembur anu di Jugjug. Waktu eta geus nepi ka pekarangan imah warga anu samemehna geus narima duit pangbayar ti manehna anu ngajual taneuh 3 hektar peuting harita keur diincar deui rek dicokot deui ku manehna duit teh kuliwat Mang Komod teh dina wujud bagong ku kuliwedan neangan tempat atau kamar tempat panyimpenan duit jeung emas barang nepi ka hiji tempat anu geus karasa ku manehna eta tempat teh anu dijadikeun panyimpenan duit. Pereg Mang Komod teh waktu eta eureun luwak we ka ditu ka dieu lantaran peuting harita manehna ngarasakeun asa aya nu teu enak karasana ku manehna sanajan manehna kacida yakinan peuting eta bakal hasil ngalaksanakeun rencanana. Kunaon peuting ieu asa teu garanah kieu nya sanajan aing yakin aing teh bakal hasil ngagondol duit atau emas anu ayeuna geus katembong ku aing katempo jelas katempo ku aing memang bener di kamar ieu nyimpen duitna teh tapi naon teh aing ngerasa aya nu teu enak kawas kieu kumahanya. Aduh cilaka aduh buah rasa jeung pamikiran aing teh bakal nunjukkeun hiji perkara anu sulit ku aing dihindarkeun kumaha ari geus kieu nya. Kumaha ari geus kieu aduh bingung kudu dilanjutkeun atawa ulah tapi piraku geus nepi ka ieu tempat aing balik deui teu mawa hasil kaplah meureunana tuh. Aduh aneh penting ayeuna geuningan aneh kieu pikiran aing eta anu digerenteskeun ku Mang Komod waktu harita tapi kaluar soramah sesegrok biasa kawas bagong. Ulah loba pamikiran ulah micenan waktu leuwih hade aing asup cokot duit heula jeung emas masa ieu make kudu dipikiran deui di imah jeung si Sarmi sanggeus nangtukeun niatna waktu eta les wujud bagong teh leungit eta tempat geus ngajang gelek deui di kamar sanggeus nepi ka kamar jeung nempo brankas tempat duit teu ngalilakeun waktu deui kawas biasa ngan sakoteap duit jeung emas teh geus asup kana rajut anu katempona mah leutik rajut teh tapi anehna sabaraha lobana oge duit teh asup kana eta rajut sanggeus duit jeung emas ludes asup kana rajutna les bagong teh leungit ti eta kamar geus ngajenggelek deui di luar imah
agreng eta torolong Bagong teh nolong ninggalkeun eta patempatan tapi ngaranjub kulantaran geuningan lembur anu samemena katembong kumanehna sepi eueuh jalma kawasan keur sarare ngadadak ting cerowok ti sabudereun tempat warga lembur teh geus mingker manehna Bagong ulah diantepkeun nya ulah diantepkeun tewak lamun teh si Karman ieu teh pasti oge si Jajuli ayeuna mah urang teh apal geus apal saha anu jegik salila ieu sababus bukti di lembur Cikole di hareupeun imah juragan Komodo si Karman jeung si Jajuli anu jadi Bagong teh tah ayeuna puting oge geus yakin pasti salah urang ti manehna ulah diantepkeun puting ayeuna kudu dipodaran kudu dipodaran ulah diantepkeun atuh Mang Komod teh waktu eta culang cileung kaditu ka dieu dengan jalan ke rumpat setan geuningan loba jalma di tempat teh pantesan dewek tadi boga rasa teu ngeunah geuningan ieu buktina teh awas ya saan wani nyerang ka dewek bakal cilaka eta anu digorowokeun ku Mang Komod sanajan anu kadenge ku sakabeh warga mah tetep bae sesegrok kumaha kaayaan Bagong ulah diantepkeun nya ulah diantepkeun tewak kejeleng suruntul setan bener-bener aran dikata yang cilakanya awas yo suruk pres aduh nyeri aduh nyeri waktu eta loba warga nu ting kocea kulantaran kasabet ku si Hung Bagong anu kacida sekeutna modar sia bongan wani ngalangan jajalanan dewek sia modar suruk ulah diantepkeun sabagian ulungan anu cilaka sabagian kudu ieu terus kuda ulah diangka kabur cek warga ting corowok itu bari terus budak Bagong anu nyuruntul lumpat sakalumpat lampet tinggalkeun eta patempatan atuh waktu eta teh paceuh warga teh kulantaran sabagian kudu nulungan warga anu cilaka sabagian deui tetep ngudag eta Bagong tapi barang keur lumpat sakalumpat lampet hayang ninggalkeun eta lembur Mang Komod teh ngarandeg kulantaran di jajalaneuna geuningan sarta geus ngabedega mencerong ka manehna Mang Komod oge ngaranjuk kulantaran matana teh salah lempo anu dihareupeun manehna teh anakna aduh geuningan si sarta aya di lembur aya naon rek naon manehna ngadon datang ka ieu lembur eta anu digerenteskeun dina hate Mang Komod bari ngagetar hatena teh kulantaran bingung jeung reuas sabab nyaho anakna teh lain budak sambarangan ayeuna mah geus pinuh ku elmu aduh cilaka pantesan aing teh mikir tegararana geuningan bukti biar aku aing ayeuna kudu nghareupan anak sorangan sarta si arek naon ka dieu indit sia sarta indit ulah aya di tempat sarta ieu teh bapak kerusaha bapak teh eta anu dicerongkeun ku Mang Komod tapi hanjakal waktu eta anu kadenge ku sakabeh jalma sarta oge ngadenge ngan saukur sasagrok kumaha kaayaan Bagong geuningan Andika Bagong anu salila ieu ngaruksak warga lembur ulah sambat kaniaya sia kukuring dina puting ayeuna bakal diwaras sia geura kaluarkeun duit jeung emas anu dibawa ku Andika bikeun deui kanu hakna bikeun deui sia cek sarta waktu harita langsung nyarita kitu bari mencerong ka cida sekeutna kana mata Bagong anu keur mencerong oge ka manehna sarta nanaonan nyana teh kalaka ngalangan jalanan bapak ieu teh bapak rek balik pas usaha sarta ulang ngalangan jalanan bapak sabab bapak teh
rek balik haling sarta haling eta anu dicorowokeun ku Mang Komo dina waktu harita ngan hanjakal tetep bae sesegrok lir ibarat bagong anu kadenge ku sarta jeung sakabeh warga. Keur kitu teh burudul warga geus ningker deui kana kaayaan bagong anu masih keneh mencrong ka sarta. Atuh sarta waktu eta muterkeun teutepanana ka sakabeh warga anu geus kumpul di eta patempatan. Kepala wargi sadaya bapak-bapak sadayana heup keun ayeuna mah ku diri abdi bade diwarah ieu bagong teh hapunten sanes teu percanten tapi bahaya kulantaran ieu bagong teh sanes bagong sambarangan tapi bagong kajajaden bagong siluman jantena teu tiasa dilawan sambarangan matak cilaka samemehna oge sanes tos seueur anu cilaka digadilan ku ieu sihung bagong sanes kitu bapak-bapak mamang sadayana Jakarta. Waktu harita langsung nanya kitu bari tetap muterkeun teutepanana ka sakabeh warga. Laras jang laras nah ujang teh saha ujang teh ujang teh saha sabab mamang sadayana mah kakara ningali ujang aya di lembur cek sakabeh warga. Waktu harita ting celengkeung nyararita kitu masalah sahasana mangke ayeuna mah kurang fokus ke heula jang newak ieu bagong teh seueur carios seueur turas-teros kumargi can waktosna urang panca kaki dina waktos ayeuna mah bapak-bapak mamang ayeuna mah sok tingker tapi hapunten teh ngakukeun tindakan naonkeun ku abdi bakal diwarah ieu bagong mah cek sarta. Waktu harita langsung nyarita kitu atuh puguh bae warga teh sanajan panasaran hayang nyaho saha eta pamuda waktu eta kulantaran sakabeh warga geus ngarasakeun kumaha lincahna eta bagong dina ngahindarkeun diri tina kepungan maranehna jeung geus nyilakakeun sababaraha warga nepikeun ka boborot getih sabab digadilan ku sihung anu kacidas seukeutna. Laras tapi bapak sadayana teh hoyong ngabantos kada kumaha cara ngabantosna ujang laras mamang sadayana oge hayang ngabantos kada kumaha ujang sabab moal mungkin cicing bae bapak sadayana teh mamang sadayana teh laras jang laras mamang oge kitu laras bapak oge kitu jang kada kumaha ayeuna ngabantosna cek sakabeh warga. Waktu harita ting calengkeung kitu pada nyarita ayeuna mah bapak sadayana ngan saukur tiasa ngabantos ku maca kalimah la ilaha illallah kitu bae tos wiridkeun ku bapak sadayana eta kanggo panjagi bapak. Insyaallah ieu bagong teh moal tiasa ka mana-mana moal tiasa nyaketan bapak sadayana saupamina bapak sadayana nyerang ieu bagong ku bedog moal karasakeun moal nyarieun meureunan parantos katingali parantos karasa ku bapak sadayana oge tapi ieu bagong oge moal tiasa indi ti tempat moal tiasa nyerang bapak saupamina bapak sareng mamang sadayana ngadawamkeun kalimah la ilaha illallah dina manah bapak sadayana bade di corwokeun mangga eta leuwih sae sabab ieu bagong teh bagong siluman jalmi tapi antos muhit ka siluman. Insyaallah bakal panas ajeuna teh enak sok kitu bae caranakeun ieu bagong mah ku abdi an bakal ngalumpukeunana cek sarta. Waktu harita langsung nyarita kitu atuh puguh bae warga teh sakabehna bunga waktu eta maranehna oge ngarti jeung geus puguh ku bedog jeung pakarang sejemah eta bagong teh teu bisa kumaha atuh waktu eta teh langsung ngawiridkeun la ilaha illallah dina hate maranehna atuh puguh bae Mang Komod anu dina wujud bagong bener-bener kacid ambek ieu bingung kulantaran sanajan ambek anu keur dihareupan kumanehna teh anak sorangan jeung deui rek cicing oge piraku tapi beukeulila
kaayaan eta tempatnya beuki panas kulantaran warga sakabehna waktu eta geus maca tahlil, maca la ilaha illallah terus-terusan, kemudian digorowokeun ditarikeun macana beuki panas bae karasana. Aduh cilaka geuningan kieu, aduh sarta teuteungeun sia teh teuteungeun sarta ieu teh bapa, sarta ieu teh bapa, aduh Sarmi tulungan Sarmi tulungan, akang tulungan, aduh aki kuncen kudu kumaha abdi ayeuna aki tulungan, aduh cilaka panas, aduh Waktu eta mangkomod teh terus-terusan cocorowokan ngan tetep bae anu kadenge ku sarta jeung warga teh sesegerok kumaha kaayaan Bagong, sedangkan Bisarmi anu terus-terusan nalingakeun kaayaan salakina tina baskom. Waktu eta ngageter hatena sabab teu salah nempo anu keur nyang hareupan salakina teh anak manehna. Aduh ujang naon ujang eta teh bapak maneh ujang teh geuningan ngaradak aya di eta lembur, lain ujang teh aya di pasantren. Aduh cilaka kudu kumaha ayeuna akal kudu kumaha, aduh cilaka geuning pas kopoge China kecicing, aduh cilaka jeung deui kunaon ayeuna ini oge teu bisa dipareuman seunina. Aduh akang kudu kumaha geuning ayeuna kudu kumaha, aduh akang eta anu kaayaan keur dirasakeun ku Bisarmi waktu eta terus-terusan nyoba hayang mareuman lilin tapi tetep kawas anu geus waktu eta teh teu bisa mareuman eta lilin, sedangkan mangkomod kulantaran awak geus kacida panasna waktu eta sanajan manehna kacida embungna kudu nyilakakeun anakna sabab rek kitu kieu oge sarta teh anak manehna, tapi waktu eta kulantaran geus teu kuat jeung bingung kudu kumaha carana akhirna mah suhu manehna teh rek nubruk sarta tapi kacida kaget jeung reuasna mangkomod waktu eta coblot waktu senaka bujeng saya cagurang kantunkeun heula carosna dipikeun ka dieu kumahanya kaayaan mangkomod dina waktu eta nah bakal beunang ku sarta jeung deui bakal kabongkar saha sabenerna Bagong anu salila ieu ngaruksak lembur-lembur nyokotan duit-duit ti jalma-jalma anu jargud. Insyaallah kapayuna kusim kuring diteraskeun deui sapunya repegat simpai paturai patepang deui mangga permios.